warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pamirsa sadaya. Tepang deui sareng abdi Faiko Mutia jeung Diara Gema dina program Warni Wartana Miring. sababaraha informasi anu aktual panganyana jeung pangdiparcantana atau simkuring siapkeun pikeun pamiarsa. Waktos ieu simkuring bari ngadugikeun salah sahiji parkawis anu keur viral di kalangan masyarakat. Penasaran jeung anu keur viral? Ieu warning salengkeupna, mangga diperhatoskeun. Dah. Akhir-akhir ieu masyarakat dijieun gempar jeung ayana sindrom anu dianggap ngaresahkeun masyarakat, nyaeta sindrom H. Sindrom H dianggap ngaresahkeun masyarakat kusabab jalma nu kena sindrom H tiasa ngajieun emosi lawan bicarana. Tiap aya nu naros jalma anu kana sindrom H teh ngajawab jeung Hah? Padahal geus ngadengu naon anu ditaroskeun. Salajengna hayu urang saksikeun cuplikan parkawis jalma anu kaserang sindrom H. Teteh kuliahnya di mana? Teteh kuliahnya di mana? 17 tahun, Pak. Oh. Udah lama ya di Kopo ya, Teh? Baru ini sih Lahir. daerah Ciamis. Oh. Ini dari sini ke kiri ya, Teh ya? Enggak sih, Pak, mahnya. Itu aduh ada Pak Soleh itu mah. Ade, ade teh sekolah iraha. Hah? Sekolah iraha. Oh. Isuk mah. Oh, isuk. Isuk kang diacuk naon ade? Hah? Kang diacuk naon? Oh, di mana kita pakai putih abu? Oh, kita mah ya uti abu ku gurung. Ade isuk bade makal naon sarap? Hah? Sasarap bade makal naon? Hah? Bade makal naon sasarap ade? Hah? Bapak, tinggal di bapak ieu budak maneh. Hah, wae ditanya jika jalan mata bisa tanya, "Bapak, dia bapak." Aduh, mikan nih bisa di naon, aduh. Iya budak mana teh mirang tanya dek makal naon. Ha wae cenah. Aduh, iya nyeri di awak. Aduh, cangkeng. Apa mana? Pijetan atuh mah. Aduh. Sok ieu papatahan atuh budaknya papatahan. Kunaon maneh, heh? Iya, indung maneh. Hah? Stres ku maneh, heh? Kunaon? Bulan Pak? Teh mana ditanya, Pak? Kunaon? Ditanya naon ku ieu maneh, heh? Hah? Aduh. Kunaon ieu? Heh? Ditanya. Kumaha naon atuh? Iya pancerina di bor ieu. Di bawah? Heeh, kumaha Asep? Tanya Oh, nama Asep? Bapak? Di bawah kumaha? Ah, iya Asep salah Asep si anak yang ditanya. Cerina kunaon, ah? Kunaon cerina? Aduh, iya main, hah? Ditanya, Aduh, iya aurat. Astagfirullah, mak. Main naon, hah? Main naon? FF Pak. Main ali itu bisa dengar kan? Ambil sih. Sudah dicokot HP-na ceurik. Ceurik wae budak teh. Ditanya. Ceurik wae budak teh. Ayeuna simkuring geus kahubung langsung jeung Devani di salah sahiji imah anu kaserang penyakit sindrom H. Kanggo Devani dipersilahkan. Ayeuna abdi Devani ke di salah sahiji imah anu diduga kena penyakit sindrom H. Nah, jadi abdi geus sareng penderita sindrom H. Saha nami anjeun? Hah? Saha nami anjeun? Somat. Oh, Somat. Menurut Somat, sindrom H teh kumaha sih? Hah? Menurut Somat, kumaha sih penyakit ieu teh? Hah? Budak ieu mah teu bisa diwawancara teh. Kita aja. Nami abdi engkusnya. Nabi abi entin. Oh, Nami saya teh Somat. Jeung sareng Ibu Entin. Kumaha sih sindrom H teh menurut Bapak jeung Ibu? Jika budak ieu teh sindrom Mun tanya teh bisa berarti mah. teu bisa jaman naon. Kumaha Mun ditanya mah wae jeung ieu. Kebalik. kira-kira atau sabaraha lama penyakit sindrom ieu teh kena jeung budak
Oh, berak ieu mah geus sabulanan nya orang tanya-tanya bisa. Pedah-pedah eta si FF teh gini. FF. Buya. Kumaha sih awalna somat kena penyakit Jual tehnya sok iya sok nyanyi surga itu. Kumaha gini. Itu. FF. di pengalaman somat ieu teh sorangan pernah teu sih dirundung ku babaturan Gimana? Osok dah heueuh mun orang tanya ge ai bade sekolah teu cenah. Ha. Juga nusiun gitu tah. Ya, hawa wae. mun kitu haturun atuh bapak jeung ibu somat hatur nuhun. Budget hiji miliar hoyong imah di tengah kota Bandung. Bisa pisan. Jadi ayeuna abdi keur di salah sahiji imah anu minimalis jeung strategis. Penasaran jeung imahna? Hayu urang review. Ka mall meuli pensil alis, balik-balik ka Talaga. Aya neng gelis, saha nu boga? Ayeuna abdi keur di SMA Negeri 8 Bandung. Ayeuna abdi keur sareng sahiji murid. Saha nami anjeun? Hah? Saha nami anjeun? Nami abdi Farel. Cuk Farel masih penyakit sindrom teh. Masih penyakit sindrom teh? Sindrom. Sakit wae laporan ti abdi, laporan ka hiji narasumber tos beres dilanjutkan ku rerencangan abdi Joshua di tempat. Hatur nuhun Devani, ayeuna abdi Joshua hoyong ngawawancara narasumber kedua. Nyaeta AOJ. Puntenna namina saha? Agus, Pak. Oh, Agus. Agus teh sabaraha minang kitu? Dapat penumpang anu sok kena sindrom H. Oh, mun sindrom H mah enggak poe ge sok narik penumpang ieu mah, Pak. Jadi osok gitunya dapat penumpang nu kena sindrom H gitunya. Kumaha sih Agus teh nanggepan gitu? Oh, jadi lamun ditanya diheueuhkeun we, Pak. Mun penumpang ieu mah soalna moal nyambung jawabanna. Mau nyambungnya? Aya contoh teh sih, Contohna penumpang nu ieu, Pak, salah sahiji sindrom H. Punten teh namanya saha? Nana, Teh Nana. Teh Nana. Nah tuh ngejauh tuh. Ngadekat atau ngadekat? Ngadekat. Hoyong diwawancara. Oh, wawancara. Wawancara. Oh, sing tarik kamu teh. Ini teka denge ku saya. Tuh, maaf. Nah, Teh Nananya tadi teh. Hah? Teh Nana tadi teh. Teh Nana. Oh. Nah, Teh Nana. Kira-kira geus sabaraha lami kitu kena sindrom H teh? Sabaraha lami kena sindrom H teh? Sabaraha lami? Sabaraha lami kena Lami. sindrom H? Sabar halami. Mun. Yang geus sok. Nurut Teh Nana we, sindrom H teh kumaha? Nu kumaha kitu? Sindrom H teh nu kumaha? Menurut Teh Nana. Terus we nya ieu mah wawancarana terbalik. Sindrom H ieu oge bisa ngajieun jalma anu kena penyakit ieu ngerasa direndahkeun. Kusabab narasumber teh katuluyan sindrom H nu menyebabkan jalma di sakitar narasumber teu nyaman. Sindrom H teh ese disembuhkeun. Kusabab penyakit ieu kasup kebiasaan anu ese dihipangkeun. Kebiasaan ieu
bisa disembuhkan dina terapi sindrom H atawa bisa ngabiasakan diri lamun keur ngobrol kudu dicerna heula tak asal ngomong padahal geus jelas kadungnya. Abdi balikeun ka studio. Waduh, meni serem pisan ya penyakit sindrom H teh. Semoga pemirsa sadaya bisa terlindungi tina penyakit sindrom H. Panginten sadayana anu kuring tiasa nyarios dina warning ayeuna. Ngawakilan sakabeh tim warning jeung sim kuring Dera Gema jeung Hoi kamu tia. pamit undur diri. Hapunten upami aya kasalahan wilujeng Tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan ti Abdi Devani. I put the new 4Gs on the Jeep. I trap into the bloody bottoms is on the knee. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little love. On my mind, it's how much I care. I can't think of it.
school in Jakarta, sort of modern Sparta, had no chance against the teenage suburban. I would love just to be stuck to your side. No cold. That was hard, but I loved you harder. I made friends with Abby this year. Not with anybody Had to else. sit there and think that you're better. 'Cause you're older. Are you better now that we're older? You know we're better together. Don't wanna wait forever. That is what be close to you. I settle for the ghost of you. I don't ever wanna see you, and I never wanna miss you Tiba-tiba aku melayan, penembus lapisan awan, ku hempaskan semua sedih. Ulit-ulit paling seharusnya ya tuci. Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Tak menambah takut. Wong ini kok dibanding-bandingin. Sayang-sayangin, iya malah sayang. Gue baru lucu-lucuan lo yang Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my trouble